Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh bi yadi qalan haylatin. Wa ma taufiqi illa billah la sirullah la kalami la kalam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ilmihi amin Allah ya rabbal alamin. Wa sabi'u wafatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dene ari ngaos tiap malam Ahad anu tos hadir di madrasah anu bisi abdi dihormat wa Allah subhanahu wa taala dimuliakan. Alhamdulillah urang sabudayana dina wengi ayeuna tiasa rumingkung pamprok jonghok patepang wajah merbayaksa di madrasah dina raraga pangaosan plus disarengan kuniat sejak ngiring bingah karena dilahirkeunana Nabi Agung Nabi urang sadaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu mana ku berkahna urang sadayana ngiring bingah karena kelahiran Kangjeng Nabi mugi-mugi urang sadayana sepuh urang sadayana ulah wargi urang samudayana ti kawit bojo salajengna putra putu urang sadayana jeung karuhun-karuhun sadayana baik ti urang maupun ti bojo urang sadayana mugi-mugi sing kenging fadilah dina ngaroseun bingah kana kelahiran anak Kangjeng Nabi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sakumaha tos pada uninga dina sapalihna ngaroseun bingah karena kelahiran Kangjeng Nabi sakumaha didongengkeun aya jami walaupun pupusna teu iman duikeun ka pupusna tapi nuju jumenengna kantos ngaroseun bingah karena kelahiran Kangjeng Nabi anu pernahna paman Kangjeng Nabi anu kaguan nami Abu Jahal teh anjeunna waktos kelahiran Kangjeng Nabi ngaroseun bingah ku bingah-bingahna Kangjeng Nabi dilahirkeun tuk dugikeun ka Abu Jahal ngamerdekakeun abidna jeung ngamerdekakeun amatna ku ngaroseun bingah kana kelahiran Kangjeng Nabi. Walaupun anjeunna menjalani kehidupan anak henteu lebet kana agama anu dicana ku Kangjeng Nabi nyaeta agama Islam. Teu iman ka Allah, teu iman ka Rasulullah. Bahkan jadi musuhna Allah jeung jadi musuhna Rasulullah. Tapi manehna kantos ngaroseun bingah kana kelahiran anak Kangjeng Nabi. Kabingahna eta diimplementasikeun, dibuktikeun, dibuktoskeun ku anjeunna ngamerdekakeun abid sinareng aman. Abid teh nyaeta pameget galeuhan ataupun picek urang mah lalaki beelian. Oh cenah amang berondong lain tapi lain berondong. Lain berondong panggilan kitu sani. Janten sapalina guru muningakeun abid teh atanapi amat teh amat mah kong isi beelian tapi sanes bondon sani. Nyaeta jami-jami anu zaman kapungkur nah kehidupanana teh dileuweung anu mana urang Arab gitu aya Arab kota aya Arab setengah kota aya Arab pasisian tah ieu Arab pasisianana tara campur gawe sinareng urang Arab anu aya di kota atanapi anu satengah rame setengah setengah kampung gitu. Tah henteu cicingna teh dileuweung tah mah. Nah, satuluina masalah kehidupanana adi lanceuk jeung sato. Lamun istri resep ka lalaki, lalaki resep ka istri, di mana saja, kapan saja, gaya gimana aja mangga gitu. Der wae tah mah. Oh. Jeung urang mah disebutna teh primitif teh nya. Primitif.